Para mitra kaugdang, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberat man. Mang Jaya saparakan bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulan neangan Bapa karya kileut. Kumaha dongeng salajengna sareng kumaha lalampahan Nyi Saerah sabada Aki Sura mulih ka jati mulang ka asal. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Atuh barabat Nyi Saerah cacarita ngagua riwayat nu geus kaalaman ku manehna. Meuni parogot ngadenge-dengekeun lantaran ti heula kungsi aya beja. Yen welasan jalma urang Cisuruk meh-mehan cilaka ditewak ku juru tulis Ciboros. Hatur nuhun Mas di katerak Mik Vlog delegkeun Channel. ngabudalkeun leuwit milik Haji Marnadi ngan untung katurungan keneh ku Nyi Saerah. Tah kitu pangalaman abdi teh palebe. Cek Nyi Saerah sabadang rengse medar lalakon. Atuh sarereat kolohok penghung teu anyana horeng jadi jawara sawewena Nyi Saerah teh. Mun ari salamet banyai. Mang mangiring bingah we ku ayana hidep geus hasil mangihan nu ngabinasa ibu lama. Oge geus hasil numpes nu jahatna. Tapi mang teh penasaran ka mana ari jang angara. Nu mawi manuju nyusul-nyusul Kibaraja nu saterasna bade ngajorag ka Guha Pateng sejang hancurkeun pertahanan musuh numpes jalma-jalma jahat nu telenges margi numutkeun panalungtikan anu janten ulon-ulon pangaco di unggal tempat teh ayana di Guha Pateng gegedugna ketelah si juru simpen kaluhurna aya deui nyadugi ka Kiburanil oge ku baladna sok disebut emah dumeh umurna geus kolot pisan saurna teh. Kitunya dupi si Buldani kumaha palebe meni oloho. Ibu Dani mah aneh akalingha hetena keur katewakna mang lebe tapi kadijayaan manusia mah aya watesna. Insyaallah dina hiji mangsa mah si Buldani ge bakal beunang da sami komplotan Kiburani keneh teh. Bisa jadi nya lapor arane si Buldani teh geus maehan mang jeung bibi cek hiji jajaka para mitra. Horeng teh alona Mang Iha manehna ngarasa gemes jeung keceub ka si Buldani nu geus mateni Mang Iha jeung pamajikanana. Loba nu keceub ka si Buldani mah ujang, loba nu ambekeun ka manehna oge. Doakeun we ku sarerea sangkan si Buldani buru-buru dileahkeun ku pangeran. Sina apes, sina leuleus, sina lemah, sina eleh sagala rupana. Nuhun-nuhun mun bisa sadar kawas Mang Dampa. Dah, kodaran we tuntuman lah. Temal hiji jelema nu diuk diburuan keur nu sejen seuri jeung satujueun deui. Ari kawajiban kuring mah numpes kajahatan lain numpes jelmana. Mun sifat jahatna leungit insyaallah ari jelmana mah dihampura moal dikitu moal dikieu. Dan lamun teu daek eling sarta teu daek babalik pikir nya tangtu we bakal diberesan jeung raga badagna. Temal Nyi Saerah tantes. Kitu kaayaan di Imah Aki Sura. Palebe jeung para kancana teu buru-buru balik lantaran ngahaja itung-itung ngabeberah Nyi Saerah. Nu cikeneh ditilar maot ku akina. Mun ujug-ujug pada ninggalkeun tangtu bakal ngarasakeun cuang ciungan sorangan. Asa eueuh pamuntangan ari sabab ayuna masasar geus bea kolotna. Indungna bapana akina ninina geus tilar dunya kabeh cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh kasintung kalapa. Tinggal murid-murid akina nu ayeuna araya keneh di dunya nu bakal bela tumutur taat jeung satia ka Nyi Saerah gaganti akina. Akhirna wanci asar palebe jeung kaca kancan amitna bari teu poho ngalelemu hate Nyi Saerah. Beranu marulang ka Cisuruk. Jep di Imah Aki Sura jempling. Urut guyur loba nu seuri nu ngomong ayeuna simpe puguh asarehe comre alah batanti di astana. Nyi Saerah gawena ngahuleng asa bingung. Kudu kumaha ari geus kieu najan di imah aya satare jeung bani Katut Suhama.
bat asangan sorangan bakat ku keung. Lila mamake jeung boga rasa ngalangsa. Asa jadi jalma pangsiang. Urang tuna kaaya ni saerah para wargi sadaya, ayeuna urang ngadongengkeun perkawis kane. Urang nyuk curug galur nu kapungkur mapaya laratan baheula. Urang nyambungkeun lalakon nu aya patula patali jeung urusan Nyi Aryati nu aya di Ciboros. Harita pasosore di Gunung Bongkok aya hiji jalma jangkung gede. Ngajegan ulak cangkeng bari mureleng ka lebah. Kawas aya nu keur di sawang jeung di pikiran. Manuk recet di sarada, teu matak jadi gangguan, angin leutik ngahiliwir teu matak ngalilirkeun kana pikir. Teu ngahudangkeun kana rasa, uleng anteng nyawang tempat nu aya di lebak. Bet kawas aya tanaga gaib nu mawa jiwa eta jalma ka lemur nu aya kuloneun Gunung Bong. Sangeus rada lila ngahulengna, renghap eta jalma narik napas jero uluy ngusap beungeut. Gek diuk dina akar nangkep ku ur bari tetep nyengkrong ka lebak. Eta jalma keur kabawa ku lamunan kapangaruhan ku perasaan. Rus ras kana lalampahan nu geus kaliwat. Rus ras kana cita-cita nu can laksana. Jeung inget kana kewajiban nu jadi bang baluh sabab lamun teu dilaksanakeun pati bagianan. Kurang ajar, sial hirup teh. Aing nu capek, aing nu ti susu ti dungdung. Bug hulu nyawa hulu dijieun suku cik paribasana usaha sate kapolah beak dengkak ngumpulkeun harta bana. Tapi aduh nu senang nama batur nu ngeunana batur. Yoh bangsat kurang asem. Kitu kutuk gendengna eta jalma nu tayalian Iwati Buldani. Nu hirup bener-bener keur meujeuhna sial sakabeh usaha dina ngahonta cita-citana. Teu boleh gagal jeung gagal we. Mika hayang ka Nyi Saerah tilaksana. Mika hayang ka Aryati can hasil. Kitu deui kanu sejen gagal jeung gagal bae. Ari dina urusan usaha manehna teh beunang disebutkeun maju. Meh unggal miang mawa banda, unggal indit mawa hasil, duitna, emasna, malah mah kungsi meunang inten sarantai. Di jalma beunghar di hiji kampung. Tapi eta kabeh ge teu bisa dihaku Buldani. Sabab Buldani boga kawajiban pikeun setor ka juru simpen. Nu ngancik di guha peteng teh. Mun nyoba-nyoba hianat barangna teu disetorkeun sok datang utusan nu maksa menta eta barang. Sarta teu meunang nawar keukeuh kudu dibikeun. Buldani ukur ngegel curug mun teu ngadahar ti heula mah tara kabagi. Sabab nu datang teh biasana mah jalma gagah. Anu memang para mitra dibarengan kubang sajin ingon-ingon si juru simpen. Tak ieu nu ngabalukarkeun si Buldani teu bisa minge. Lamun ukur manusia mah asana teu bisa kene dibobodo. Hatur nuhun masih di Mick Vlog Channel. Ina ieu. Naon nu kudu dipilampai? Si Bani, si Satar hianat, si Kope, si Daslan modar, hukum bulit sebelat. Kudu kumaha geus kieu aing ye siga nanti kabeh gara-gara si Saerah jeung si Anggara salawasna ngagokan we ka aing. Buktina basa aing ngabudalkeun leut Haji Marnadi bet geus aya di dinya si kasebelah teh. Badoa deh. Salah aing salirana. Kudu kumaha nya kitu ceuk Buldani. Tuluy mencetan tarang kawas nu rieuh jangar utikna muter. Milih-milih pilampaheun. Nah kudu kumaha benerna. Nyaon heula nu kudu dipilampah. Akhirna ras inget ka Haji Marnadi nu geus kadenge bejana yen kari jenatna. Buldani curing hak manehna nyaho Haji Marnadi boga anak awewe hiji deui bungsu. Geus meujeuhna dikawinkeun keur meujeuhna rumaja. Ditilik tina rupa teu goreng-goreng teuing malah kasebut geulis sakitu mah. Coba anak nu beunghar loba harta jeung badan. Brai-brai uteuk Buldani mimiti caang nyeh seuri sorangan. Asa boga jalan pilampaheun, asa boga ilham nu hade. Hehehe. Nya bener. Pemilikeun aing di Ciboros. Sabab jelas incu aki surah moal kapimilih. Aing geus ngasaan tarung jeung manehna. Pangabisana lain lalaworkeun. Aduh.
Awewe hebat. Hari si Aryati mah awewe leles keuyeuk moal biseun ngalawan. Kabisana ukur ceurik cenah. Eta aya lanceukna. Bah, si Suama. Lalaki taya ka becus, moal biseun jurus. Teu boga bebenteng awak. Sakali nempak soa. Beres. Aing bisa nikmat di rupa didinya ayana. Beres, si Aryati mah sekali ngagoskeun ngarumpoyong. Kitu cek Buldani. Buldani boga pateh kadan yenrek init kaki boros jung nangtung seret magahan ikat. Tali bedog bisa sara bisi teu page. Perah bedog dirampak bisi poho teu kabawa tuluy muril-muril kumis ngusap dangwat bari manyu. Gegag lempang ningalkeun eta tempat. Niatna geus pasti rek ka Ciboros, hiuk angin sore ngakelebu nebak kana tatangkalan. Pating pelenod ngawurkeun kalakai, tuluy rabeng kabawa ku angin. Para mitra kaum dangu, manuk recet di sarada jajab sang jawara norek ngadatangan kabogohna. Teuh kahayang nae para mitra, aku-akuan harita teh para wargi sadaya. Hatu puguwe jigrah Buldani lempang lengkah panjang bangun gagah liro rahwana norek maling Dewi Sinda. Tongeret reang disada kawas ngajurungkeun kanumiang. Nitah buru-buru init kadengena mah para mitra. Tong direret cenah. Kawas ngusir sangkan buru-buru jauh init balik ka nagrina. Panon poe geus lila surup mega hideung ngadingding di beh kidul. Hari kulon katemong keneh kalangkang sang surya muncrat nyorot mega nu ngalamuk luhureun gunung. Cahayana koneng umiang sumirat nyorot gunung jeung tutubuhan kahibaran cahaya layu. Kalayang lalai gaya bag kalong rametuk jeung reungit ge rabeng haliber. Laliar neang pangupa jiwa malah gaang jeung jangkrik mimiti bijil tina liar. Disada ngaramekeun datangna peuting, ngabagiakeun jang-jang peuting nu geus meber. Dina kaayaan kitu para mitra di imah Nyi Aryati ngan aya duahan. Nyatana Aryati jeung Biikeung nu geus sababaraha poe ditinggalkeun ku Suhama. Damilu neangan Anggara jeung Nyi Saerah marangan satar tea. Sore eta karasa asa simpe asa keung jeung geuman. Padahal taya bedana jeung poe kamari. Kitu keneh ngan perbawana beda kawas aya kila-kila nu matak kagoreng. Ti barang reupeum pareum layung kadenge aya bueuh deukeut pisan ka imah. Ti kajauhan aya tuweuh disada pesit uncuing milu ngiwun. Malah teu tinggalkeun betreang sora gagak dina tangkal randu. Harita Nyi Aryati keur diuk di tengah imah. Karek rengse tas ngalakonan salat magrib. Biikeung masih keneh uyup ayap kana selot jandela jeung panto. Bisi aya keneh nu can page, horeng hordeng dibenerkeun, lampu tempel dikaitkeun kana paku dina tihang. Bi tos beres bi, parantos neneng na bade aja pikir sae naon kitu. Emal Biikeung bari ngarere. Tuluy nyampeurkeun gek diuk sopanaker. Ngarumasakeun jadi babu padahal Nyi Aryati mah teu ngababukeun. Datara loba nitah sabab Biikeungna hideung jeung hampang birit. Ari bibi keung teu sumuhun bibi teh pun Ikeung. Ih, bibi mah saliwang lain nanyakeun ngaran Ikeung tapi keung atawa henteu. Nyi Aryati rada jengkelin. Sumuhun di dieu. Ih, khusus sehari ngomong jeung nu saliwangnya. Mah apalagi tuang matu neng. Dato saya gini di meja. Ya Allah, ya Robi. Ya Aryati bersab banget. Moal yang ngicalan Surabi mah wayah kieu mah ieu. Neneng, enjing deui nu ngical Surabi mah wayah kieu mah teu aya, sok subuh ngademel teh. Nyi Aryati teu ngomong deui. Manehna ukur ngarahu bari mencerong kana bilik. Cewi ngadedengekeun kaayaan di luar anu reang ku sora gaang. Dipiring ku sora jangkrik sakapeung kadenge sore nu ngomong rada angan. Ya yang seri ngadengnya Biikeung. Ya wae atuh ieu nya.
Asal sariwang dan jaga kaler ngejauh kaki dua. Aduh, ya we yo. Hari tabi kegiarane karena bilik bangun teu aya kabingung. Da memang teu loba pikiran pikeun maneh nama. Dahar cukup pake ayat teu kudu mikir ke naon-naon asal satia satuhu kadunungan. Ari Ji Aryati beuki lila kalah ka beuki uleng ngalamuna. Rus ras ka zaman geus kaliwat. Hari tate inget ka indungna, inget ka bapana, tetela sedih, hari pahatu lalisma. Mun aya kasusah teh cenah para mitra, meni hese pisan. Teu aya keur pamuntangan, boga lanceuk hiji ayeuna keur init-initan, anggeroe keung Nyi Aryati teh. Kolebat beungeut bapana hate Nyi Aryati ngarenyap. Narek aya naon atuh itenya? Hate teu puguh rasa pipikiran kumalayang bae. Teu beunang dipapalerkeun. Mak, Bapak, abdi doakeun singkiat mayunan rupi-rupi cocobi. Kitu gerentes hate Nyi Aryati tuluy ngahulang leuwih uleng kawas aya nu dipikiran. Neng, tuang raka teh menilami-lami teuing nya. Kamana wae atuh angkatna teh aden teh. Diikeung mimiti ngajak ngawadul. Ih, kuring ge mikiran Kang Suhama. Nah, init-initan teh kamalinaan teuing asa nama geus leuwih ti saminggu, Bi. Meni teu beja teu carita ngampleng salila-lila. Tema Nyi Aryati. Ayeuna maradak kabeberah meusan da biikeung beunang di bawah ngomong. Rupina majang anggara teh teu acan kapendak. Pasti kana kituna teh Bi sabab ari geus kapanggih mah moal burung kencang Bali. Sumohon kitu eta aya anjing ngagogog di lebak aya naonnya. Biasana masuk aya nu ngaliwat ari kitu teh. Ceuk biikeung beri dengdek. Dan nya aya anjing ngagogog harita teh para mitra. Nyi Aryati teu ngomong deui, manehna ukur narik napas ngan hatena ngarasa keung. Asa leuwih banget batang tadi mikir anu lain-lain sok sieun aya itu jeung ieu. Teu disangka-sangka da puguh di imah taya lalaki eueuh nu tanggung jawab. Keur kitu para mitra sadaya, trok-trok aya nu keur ketrok kana panto tepas. Kepeg nu duaan ngarenyag lain buru-buru ka hareup kalah silih pelong, pok nu di hareup aya nu ngomong. Nyai, Nyai, nyaring keneh. Pelong hate Nyi Aryati ngemplong. Sabab lirik kana sora makawas-kawas jalema hade teu aya niat goreng. Ngan pangaruh hate nu keur baluang teu apal kana eta sora, teuing sora saha pok nyarita ka biikeung. Buka panto Nabi aya tamu. Mangga Neng. Biikeung ngojengkang ka tepas. Kolotrak nalaan tulak harita keneh ari brai panto muka. Breh aya nu nangtung dina golodog di harudum sarung make ikat badang bang semplak. Mana Nyi Yati Bi? Cek Isema. Oh aya dilambat pada pikir saeunaon. Aya perlu saeutik bejakeun ka ditu jig. Mangga. Biikeung ka tengah imah langsung bebeja ka Nyi Aryati. Yen aya semah nu hayang nepung ka Nyi Aryati. Nah hayang nepung ka Nyi Aryati harita keneh Nyi Aryati katepas gok paamprok jeung Ki Sema. Aye, geuning Mang Ulis kalebet atuh Mang. Lain teu acan kulem Nyai. Teu acan Mang da sore keneh. Bade aja naon atuh sok atuh kalebet ulang adeg dina golodog. Ceuk Nyi Aryati. Sawios Nyai da moalami. Kieu teh emang teh bade ka Cilangir nganteur jangguhan nu rek ngajadikeun. Tah kumargi kitu kadenya. Ulah cileureun bisi ngaya naon-naon margi ane teu keur werit. Kamari mah bau cok kasupan bangsa. Kadenya nyainya sing parageut tulak panto jeung janela kulem ulah tibra teuing. Mun aya naon-naon buru-buru minta tulung ka tetangga kitu we nyainya mang rek ieu aya perlu heula. Ceuk Ki Sema. Nu tetela juru tulis nu katitipan ku Suhama teh. Nya nuhun atuh Mang, mangga atuh wilujeng angkat. Nyi Aryati rada regreg meusan. Tapi akhirna mah jadi khoncewang sabab Ki Ulis teh rek nyaba ka lembur sejen. Mun aya naon-naon moal aya nu nguruskeun. Geus kitu mah Ki Ulis turun kaburuan leos ilit sakedeung oge geus miles dilegleg ku poekna peuting.
Angin letik ngahiliwir jajab ki ulis nu init. Jangkrik jenggang patemalan kawas nu minum midangdam mika melang kanyi Aryati. Ayo kalebat deui neng tiis di luar mah sareng keung deui bilih aya nu jahat. Dikeun ngalilirkeun anu ngalamun. Mohon bieu atuh ka jero tulakan Panto. Aryati asup deui ka tengah imah. Panto tepas dipeundetkeun ku biikeun. Teu poho ditulakan pageuh sakumaha mistina. Tekungsi liladuanana geus dariuk deui di tengah imah. Kaayaan asa tambah sepi jempling beda pisan jeung sasari. Biasa nama wanci kitu loba keneh lalar liwat ka hareupeun imah. Malah mah barudak ngora sok drecek sok bari heureuy. Tapi harita mah meuni sepi jempling teuing kamarana budak teh. Dina kaayaan kitu kulonen imah Nyi Aryati aya nu sasalin keran kanu buni. Teu sidik dedenge dedeganana, teu sidik keuritan beungeutna sabab ukur ngabeleg begideung ngajuringkang siga kalangkang. Kolebat celeg hareupeun imah keteyep kana golodog jeung ngajanteng dina golodog. Kadalila ngahuleng kawas nu keur ngareureukeun kacape. Geus kitu ngodok saku ku siwel ngabijilkeun alat. Tuluy dipake nyokel tulak Panto jeung konci. Da Panto teh dikonci ongkoh make tulak tina kai ongkoh bakat ku hayam pageuh. Korotak spret tulak jeung kunci muka renghap eta jalma narik napas jero. Alat muka Panto disakuan deui tuluy Panto disurungkeun lalaunan. Rai muka cat mancat katepas ngateyep leumpang dina palupu. Teu kadenge rekat terket. Teu katara aya jalma kawantu ngagunakeun elmu uji. Ieu teh sejembring-jembring teuing areueuh kitu garentosna hate sema. Bari tuluy ngadeuketan Panto tengah nu sarua geus ditulakan. Keur kitu aya nu ngagereneng di jero horeng Nyi Aryati keur ngobrol jeung biikeun. Ki Semah meuni dengdek ngadedengekeun ngobrol. Ku sakilat geus kanyahoan Nyi Aryati aya di imah, ari Suhama teu aya keur nyaba. Lakadalah. Milik ieu. Gul isaan keur aing. Gerentes Ki Semah tuluy ngakalan deui tulak Panto tengah. Ti sakara-kara berai muka bus Ki Semah ka jero. Kebeg Nyi Aryati ngarenyag bakat ku leuwas. Sabab ujug-ujug aya nu ngajega deukeut lawang cakaka Ki Semah seuri. Bagja kinamanan kasampak kaya di imah bagaya Nyai gelis bae naon erkom. Ieu papakeun ye si kakak deui. Manilalengakan bakat ku sugema hate. Sedengkeun Nyi Aryati jeung biikeun kasima harita teh para mitra. Asa teu percaya kana titingalianana. Sabab teh samar deui Panto duanana ditulakan pageuh tapi nahabet bisa muka kitu bae. Jeung deui teu kadenge sorana boh nu leumpang boh nu mukakeun Panto. Samemeh sadar kana kaayaan Ki Semah ngadeuketan ka Nyi Aryati pok ngomong bari nyekel pepeuteyan. Nyai, peuting ieu wayahna kudu hirit milu jeung kakak. Sabab kakak keung sorangan butuh pibateun hirup. Eueuh ubar tiris dina mangsa peuting. Kebeg Nyi Aryati leuwas kadua kalina. Karek sadar dirina diancam bahaya zung nangtung leungeun dicekel digibengkeun. Lesot leuwih kakak Ki Semah seuri. Biasa ria nyaran masuki gagala linghas tapi agang ngarti lah ngarti. Ki Semah nulak cangkeng panon mencrong kana beungeut Nyi Aryati. Ari Nyi Aryati malik neueup hayang sidik kana rupa. Berai kajadian nu geus kaliwat nemongan akhirna apal kanu datang teh si Buldani musuh bapana. Lenyap Nyi Aryati ngalenyap hatena dumadakan awak jadi leuleus taya tangan pangawasa pok ngomong ka biikeun. Biikeun cilaka ya si Buldani. Sumuhun kumaha tuh neng? Biikeun bingung teu nyaho kana naon-naon. Nu kudu dipilampah cakakak si Buldani seuri deui. Jika nama tenang rek maling awewe teh da teu aya nu dipikasieun. Harita para mitra si Buldani tuluy nyarita.
Barita kakak seri. Syukur. Beli apa kena kakak? Memang geus sababaraha kali ka dieu kakak teh. Malah ka tuang rama geus sering. Hanya kalwe tuang rama medit. Haji buntut kasiran berege hese kekerehead cap jahe. Ayo malaksana. Kitu cek Muldani bari tuluy nyamperkeun ka Nyi Aryati. Nu disamperkeun gugup kabrug ngarontok ka Biikeung silih rangkul bari jeung bingung. Kak pepeteuyan Nyi Aryati dicekel deui. Ditongtak rada bedas dipisahkeun ti Biikeung. Biikeung timbul wawanen teu anta parah kep ngegel kana leungeun si Muldani. Waduh, keos ya, kos anjing sabungul gegel. Subhanallah dikieu sia. Masih di Muldani ngayunkeun Vlog Channel. dengan kenca. Habak kena pisan kena pipi Biikeung, koceak dan jerit bakat ku nyeri. Rumpuyuk bruh nyuuh huntu asa unger rada puguh tabokan jawara lain lalaworakeun. Bibi, kunaon Bi? Nyi Aryati teterajelan rek nulungan Biikeung. Tapi teu kanyawan kerebek cangkengna dicekel kiri dia dipanggul jeleng luncat muru panto. Ring kana palupuh jeleng kaburuan pada cetlupat las dileg-leg ku poekna peuting. Harita Nyi Aryati jejeritan menta tulung ka tatanggana tapi ngan kuat opat kali ngagero. Satuluy mah teu inget di bumi alam teu nyaho kana naon-naon ukur kajadian. Kocapkeun Biikeung ngan sakedeung ngarumpuyukna da ngadengen nu jejeritan koreja terus lumpat ka tepas. Kegeroan ngalukan Nyi Aryati tapi teu nemalan ukur gaang jeung jangkrik nu ngitrit bangun sedih. Yati Cek Biikeung tuluy turun kaburuan. Poho kana panto cul teu dipeundeutkeun da kaweur bakat wayang nyusul dunungan. Keur kitu tatangana rabul nyusul bate pating barasat batre teh. Nulumpat pating beretak Biikeung kasusul padananya menireang mata kaweur keur nembalan. Aya naon Bi? Aya naon ieu jeung kunaon ieu? Ceuk nu daratang bari melong ka Biikeung nu masih keneh gugu. Si panonju jaba pipi karasa nyeri huntu asa unger kabeh. Lila mah bisa ngajawab. Itu Neng Yati bari nunjuk ka kulon. Kunaon Neng Yati teh Bi? Kunaon buru-buru bejakeun ngarah puguh mikiranana ulah gugup itu barina oge. Cek Pak RT. Neng Yati dipaling ku si Muldani. Ka mana lumpat ah? Cek hiji jajaka hayang nemongkeun jasa sugan we aya milik nu awal akhir kapilih jadi piminantueun. Itu ka kulon. Biikeung tetep nunjuk ka kulon. Sabab tadi ngadenge yen Aryati ngajerit na beh kulon. Batur-batur aya udag si Muldani. Pak RT. Breng lalumpatan rek nyusul si Muldani. Batre pating pada saat nulumpat patarik-tarik maksudna rek ngudag bapa maling. Hari Biikeung balik deui ka imah bari rawah riwis ceuri, beuki reuwas jeung ka beuki sedih. Sabab jelas ayeuna mah dununganna teh aya nu maling. Urang kiboros harita teh para mitra jadi tagiwur nu geus sare kaudangkeun. Barudak pahibut milu turun ti imah. Udak leutik pating koceak hayang milu ka indungna. Bus Biikeung ka imah hiung ceurik ditepas. Bari teu eureun-eureun sasamat ka Nyi Aryati. Malah make jeung ngajenggutan buuk sagala. Na awahing ku jengkel na jeung haneueul. Alatan teu bisa nulungan. Aduh Gusti, agan ya Allah ya Robi. Naik teh kumaha atunya? Mana temen teu yang suhama meureun penuh ka diri aing sabab teu bisa ngajaga putri. Alah, harianeun sia Muldani sia mah teu eueuhna beuki maceuh lain reureuh. Awas ya mun beunang dikariakeun sia ku aing mah. Awas deh sia, awas ya Muldani. Kitu cek Biikeung. Ngan teu welolong seran mah para mitra bakat ku gemes ka bapa mali. Keur kitu juljo tatanggana pada awewe ngaronom ka Biikeung. Pada naranyakeun aya naon menipah heula-heula da panasaran. Biikeung nerangkeun kanu araya di dinya sabalakana ngan teu weleh bari ceuri. Awak nu riweuh naker
jeung ngomong na para mitra jeung nyusutan Cipanon ngomong teh jeung nyusutan Cipanon sakabeung inghak-inghakan tuluy harita nyusut lehor nu milu ngibud bari jurucun tungtung kabaya geus baseuh pipi bareus panon beureum carindak sanggeus ngabalakakeun naon-naon nu kajadian harita biikeun nyuuh deui bae bari sumamat ka Nyi Aryati ku tatanggana pada ngalelemu pada ngupahan ngarah teu sedih teuing. Kacaturkeun para mitra sadaya nu ngarudag Bapa Malin estuning daya hartina. Sabab teu puguh lacakna eueuh tapak-tapakna acan. Ari sabab si Buldani tadi geges kabur jauh mawa mojang nu diincer ti Bareto keur ngagantian Nyi Saerah nu henteu kapimilih. Harita Pak RT jeung kanca-kancana pating haregak. Kesa ngucur maseuhan awak tapi nu disusul teu aya laratanana pisan. Waduh, kamana mantong nasi Buldani ka sebelah teh nya euy. Ceuk Pak RT bari ngaraneg napas ngahegak tongong baseuh beku kesang. Anu sejen aya nu milu eureun tapi teu ngomong ukur luak lieu menyo anu balah. Waktosna para mitra sadaya rupina waduh ka dieu heula nya. Carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileuksa dina bagian ka-84. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng kantun kasadayana mangok mios.